Mang, bejana sawah ieu teh rek dijual. Pan keur disanghareupan ku urang teh. Emang rek dibeli kok, Mang? Moal. Yang harupan hungkul. Pedut. Aing ngadenge beja ieu. Majar maneh KRL sia. Diksa pemajikannya sia KRL teh ngaranna ha? Ah sia. Wani-wani mah kejeun KRL sia ke pemajikan. Tong sok KRL gitulah nyiksa pemajikan. Ada RT meureun, Mang. Heuh eta maksud ga aing teh teuing lah teu ngarti aing teu pati paham. Nu puguna mah sia eta naon teh teh? Eta lah pokona mah teu ngarti lah nya. Wani sia. Pemajikan aing ikut campur. Santai, Bro. Aing kitu serius ya aing ye. Aing apa tiba heula ka maneh kalakuan aing mah ngamaklum lah. Da aing jeung maneh teh lain anyar atuh. Tiba heula bahkan ti keur di jero beuteung ge aing sok jeung sia teu teleponan lah. Tapi kitu-kitu teuing mah aduh aing asa erang ngadenge lagi euy. Make jeung KRL sagala. Terus yo, pedut. Aing salaku lalaki ye. Ngadenge maneh majikan di kitu-kitu. Aduh, bener-bener era. Anu sakumaha awewe teh kuduna ge ye dimuliakeun, dijunjung tinggi. Awewe teh sarua jeung indung urang. Ari maneh karah digebugan, dicekek sia mah. Aduh, kumaha ieu teh maneh teh kalakuan teh. Nah, make siga teu narima. Aing mah dateng ngarugikeun batur. Yo, pedut. Heueuh, nyaho uing ge maneh mah nya teu ngarugikeun uing. Dina masalah materi teu ngarugikeun. Bahkan maneh teh leuwih ti aing lah. Eueuh nu dirugikeun tina masalah materi teh mah. Ngan lain masalah eta, Dut. Masalah hate awewe, aduh urang asa kageuing. Eta kelakuan mode kitu idengekeun. Awewe teh nya kumaneh ngaran-ngaran awewe dikawin, meureun maneh teh janji teh ngabahagiakeun, lain ek dicilakakeun. Ayeuna tibang meunang masalah ujian ti Gusti Allah, dar maneh digebugan awewe. Lain kitu, Dut, dengekeun. Yeuh, rumah tangga mah moal mungkin langsung sakinah mawaddah warohmah. Lah, emang hese nyaho ku Gusti Allah teh ditempleng urang teh diuji, digempleng, diteungeuh, uji kasabaran jeung keimanan. Lain jugjug maneh kitu pen loba keneh meureun ranahna kumaha carana supaya urang teh carana lah ameh rada rumah tangga teh baik deui kitu alus deui bisa maneh sesonoan deui teu kitu ulah ribut ngambil tindakan nafsu maneh karunya pemajikan maneh sia teh. Geus atuh, Mang. Era ku batur tuh ditinggalikeun. Ganeng deui sia maneh Pai. Dengekeun ku maneh di, maneh ya bakal rumah tangga nya. Ulah maneh sampaikeun ka kitu. Bae antep Pai. Sok tulikeun leng ngomong naon. Yeuh, pedut. Pamajikan maneh anu tadina rek kawin jeung maneh teh yeuh berharap maneh teh bisa jadi baturanana, sobatna, bisa jadi pasanganna, temen curhatna, pengaduanana. Ayeuna pamajikan maneh ngadu ka saha lamun kumaha disiksa kitu. Bayangkeun pedut kumanehnya pamajikan maneh teh ayeuna teh keur ceurik. Ceurik kecewa hatena ku maneh. Nu tadina maneh teh diharepkeun bisa jadi salaki anu panutan, salaki anu bisa jadi pengaduan, salaki jadi imam, salaki anu bisa ngabingbing tepi ka akhirat. Ayeuna maneh ka kos kitu. Maneh teh karunya ka pamajikan. Abi tigas ngalakukeun naon atuh. Ampun aya.
Neng, nuhun, ingatan. Nuhun bisa. Nuhunnya leh. Ayo balik heula eta mah. Ek mendahampura ka pamajikan. Ke heula sia teh. Ah, aing mah. Now we see John Cena with the momentum. Watch out, Sean. The main event has been back and forth. And that battered back. Shawn Michaels is down. Watch out, Sean. JBL is not going to want to see that. Watch out, Sean. JBL is not going to want to see this. Back and now we see John Cena with the momentum. Watch out, Shawn Michaels is down. The main event has been back and forth. JBL and that battered back. Shawn Michaels is down. JBL is not going to want to see this. It's been back and forth. And that battered back. Shawn Michaels is down. JBL is not going to want to see this. Bisa. Pitan. Biasan. Pupuh. Oh. Mang. Mang. Ari ka DRT teh naon? Tiga.